Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana Bapa saring Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat, saring rerencangan anu sadayana anu kusim kuring dipika cinta. Langkung tipayun mangga urang sanggaken puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos marengkeun urang sadayana dugi ka tiasa patepang dina ieu acara. Alhamdulillah, urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Palawargi anu kusim kuring dipika hormat, dina ieu waktos sim kuring bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadaya kedah atanapi wajib ngajagi lingkungan sareng awak nyalira sangkan ditebihkeun tina segala rupi penyakit. Kumargi kitu, urang kedah ngalaksanakan hirup sari dinten ku cara anu sehat, maresihan salira atanapi ibak, maresihan kuku, nyikat pos anu rutin, eta contoh anu disebat hirup anu sehat. Contoh anu sanesna micen runtah kana tempatna, nyiduh ulah di mana wae, batuk atanapi bersin, kedah nutupan baham. Saupami sadi dinten, urang ngajagi kebersihan, awak urang bakal bersih atanapi suci tina segala rupi kokotor. Bersih teh hartosna bersih sucina urang sareng lingkungan di sabudeureun urang. Urang kedah mika cinta kana kaberesihan supados manah urang oge suci sareng bersih. Pala hadirin sadayana, rupina dicakapkeun sakitu anu kapihatur kirang langkungna mugi tiasa dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.